Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Guru pangajar bahasa Sunda anu dipika hormat kusim abdi sareng rerencangan sadayana anu dipika cinta langkung ti payun mangga orang sanggakeun puji sanareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala kumagi nikmat sareng hidayahna orang sadayana tiasa kata pangrarai dina ieu kasempatan. Tahilap salawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para keluargina, sahabatna, sareng kasadaya salaku umat dugi ka akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kasempatan ieu sim abdi bade ngadugikeun diantara singget ngeunaan pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala penyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidintena ku cara anu sehat. Contoh hirup anu sehat nyaeta bersihan awak atawa ibak, bebersih kuku, sikat waos anu rutin. Contoh sanesna micen runtah kana tempatna, nyidu ulah padu di mana wae. Sareng batuk atawa bersin kudu nutupan paham. Saupami sadidinten urang ngajaga kabersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala kotoran. Bersih teh hartosna bersih sucina diri urang sareng lingkungan di sambunderan urang. Urang kedah mika cinta kabersihan, hate urang ge suci sareng bersih. Sakitu wae anu tiasa didugikeun ku sim abdi, mudah-mudahan urang sadayana tetap sehat walafiat. Hapunten bilih aya anu kalepatan sareng cariosan anu kirang merendah kana manah. Hatur nuhun kasadaya perhatianna. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.